Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Haikal Devi Bowo ti kelas 11 Ayeuna abdi bade nyaritakeun pengalaman abdi patualangan di Batu Kuda. Mimitina teh peuting-peuting basa poe Rebo, hawa teh karsa tiis, tapi hate kuring jeung babaturan genepan teh Ahsan, Rex, Billy, Ilham jeung Safwal karasa bunga pisan. Sanggeus isya urang teh kumpul di imah Safwal, nyiapkeun dahareun, kopi, jeung kai keur api unggun. Pokona ayeuna mah jadi camping di Batu Kuda nya, cek Safwal bari sumangat. Urang sadayana ngangguk, terus indit make 3 motor ka arah Gunung Manglayang. Jalanan teh karasa poek, ngan cahaya lampu motor jeung bentang nu ngirining perjalanan. Jam 9:30 peuting, urang nepi ka tempat parkir Batu Kuda. Di ditu teh suasanana teh sepi pisan, ngan aya sababaraha tenda sejen ti kajauhan. Urang genepan teh turun, barang teh atos dibuka, terus mimitina teh masang tenda heula. Tapi teu lila teh kuring nyarita bari nyaredetan. Waduh, kaya tenda poho teu kabawa. Sadayana teh eureun, cicing sakedepan. Si Rex teh langsung ngagerem. Ah, si Haikal mah bari aya poho sagala kabiasaan cenah. Billy seuri bari ngusep sirah. Atuh kumaha ieu? Rek nangtung tenda kumaha? Urang teh rada panik, tapi tungtungna Ahsan manggihan ide. Cobian we lah make kayu leutik jeung tambang rafia. Bisa jadi jangkar sementara. Urang teh langsung gawe bareng, nyokot kai tina sabudeureun tempat. Ngabeungkeutna kana pancang. Sakitu teh diakalan. Tenda urang teh tungtungna bisa nangtung oge, alhamdulillah nya. Lila teh datang 2 awewe nu oge rek ngacamp. Maranena teh nyapa heula, "Kang ari di dieu teh lega nya, urang camp bareng we nya." Urang gera-giru satuju, saur Ilham. Nya sing rame atuh, heueuh bareng we lah. Urang teh gawe bareng, masang tenda sejen, tuluy hurungkeun api unggun. Hawa teh karasa tiis diganti ku hawa haneut tina seuneu. Jeung sorah kayu kaduruk nyampur tawa babaturan. Sanggeus istirahat sakedap, urang mutuskeun naek saeutik ka luhur pikeun ningali cahaya kota anu aya di Bandung. Cahaya kota ti jauh katingali ngagurilap, siga bentang murag di handepeun gunung. Geulis pisan nya, saur si Billy bari motret make HP. Si Ahsan teh nyarita, siga dunia di handap teh jadi lampu haneut pikeun urang nu di luhur. Tapi teu lila teh si Ahsan teh tiba-tiba leungit. Tah si Rex teh nempok ka sabudeureun. Ari si Ahsan teh di mana? Urang teh neangan bari nyorot ka senter. Ngarasa rada sieun kitu nya. Hawa ti gunung teh mimitina teh ngagelebuk. Kabut teh turun jeung sora jangkrik teh ngaleuleus. Sanggeus sababaraha menit, urang manggihan manehna teh di handap bari nyekel botol cai. Ahsan ka mana wae? Ceuk kuring rada gemet. Manehna ngan seuri ka jamban. Teu beja ka kaduhung rek nyingsieunan. Urang sadayana seuri campur kesel. Naha turun teh teu make senter atuh, bahaya. Sanggeus eta, urang balik deui ka tenda. Seuri-seuri bari ngobrol ngeunaan hal lucu. Tapi pas rek dahar teh, kabeh teh rada kaget. Kantong dahareun nu tadi disimpen gigireun tenda, jol-jol leungit. Aya sesa plastik kakeureut jeung tapak leutik di tanah. Sigana nu nyokot teh anjing gunung, cek si Safwa bari ngelus beuteung lapar. Urang teu bisa nanaon, ngan seuri pasrah. Akhirna urang sadayana teh ngadamel mie instan nu sesa bari nginum kopi. Ditembongkeun ka langit nu pinuh bentang. Isukna kabut kandel teh turun. Urang beberes nyokot runta terus turun ka handap. Sanajan capek jeung loba kajadian teu disangka,
hate urang sadayana teh pinuh ku rasa bungah. Kuring nempo deui ka luhur ka arah batu kuda jeung ngucap dina hate. Kadang petualangan anu teu sampurna teh malah jadi pangalaman anu pangendahna. Tah amanatna tina pangalaman abdi dina unggal perjalanan teh ulah gancang pundung mun aya kasalahan, sabab kasusah jeung kasalahan teh kadang nganter urang kana carita anu moal hilap. Sakitu wae cerita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.